Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darasu salisa asyara ari pelajaran anu ka-13 eta khilafatu Umar bin Khattabi nyaritakeun kakhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hiji huwa ari itu Sayyidina Umar eta Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurasyi. Nami nante Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurasyi. Wa kunyatuhu jeung ari alam kunyahna itu Sayyidina Umar eta Abu Hafsin Abu Hafas. Wa laqabuhu jeung ari alam laqabna itu Sayyidina Umar eta Al-Faruqu Al-Faruq. Dua ulida dilahirkeun itu Sayyidina Umar ba'da Nabi dina sabada Kangjeng Nabi bisalasa asyarota kalawan benten 13 naonana sanatan tauna. Wataroba jeung narima didikan itu Sayyidina Umar ala syahamati kana kacerdasan, wan najadati jeung sifat sosial, wal jur'ati jeung kaberanian kagagahan, wa qawlil haqqi jeung obrolan anu bener. Tilu walamma bu Isa jeung samang-samang sadiutus saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti saha Umarun Sayyidina Umar eta min asyaddil mu'aridina ti antara sawarehna jalma anu banget mikange wa lil islami kana Islam ila an hajaro nepi ka yen hijrah sa al muslimuna muslimin ilal habasyati ka Habsyi. Waro'a sareng ningali itu Umar sidata tamasukihim kana banget nyekel pageuna itu muslimin bidinihim kana agamana itu muslimin wa tahammulihim jeung nanggungna itu muslimin al-adha kana pilara wa mufaraqatil atwali jeung misahan kana lemah caina itu muslimin. Fasyara'a tuluy ngajembarkeun saha Gusti Allah sodrohu kana hatena itu Umar lil islami kana asup agama Islam. Fa aslama teras asup Islam itu Sayyidina Umar. Wa kana sareng bukti itu Sayyidina Umar eta kuwatan jadi kekuatan lil muslimina pikeun muslimin hatta qala sehingga ngucap saha as-sahabatu sahabat mazilna kana lapad mazilna henteu leungiteun kami sararea aizatan kana kaagungan mundu aslama ti mimiti asup Islam saha Umarun Sayyidina Umar. Ad-darsu rabi'a asyara ari pelajaran anu ka-14 eta Fatuh Syami naklukeunana kota Syam. Hiji ba'da Fatihil Yarmuki dina sabada naklukeun kota Yarmuk saro berjalan atau berangkat saha Ubaidah Abu Ubaidah bijaisihi serta bala tentarana itu Abu Ubaidah ila Dimisko ka Damaskus. Wa kana sareng bukti saha Khalid bin Walid yataqaddamu eta miheulaan itu Khalid bin Walid al-jaisa ka bala tentara. Wa hasara jeung ngepung pahasara tuluy ngepung itu Khalid bin Walid Dimisko ka Damaskus sabaina dina 70 naonana lailatan peutingna. Dua wasami'a sareng nguping saha Khalidun Khalid data lailatin dina hiji peuting doa kana jeritan pi Dimisko di Damaskus. Fa'alima teras uninga itu Khalid annal junda saenyana kana saenyana bala tentara sona'u eta marigawa itu jundun walimatan kana walimah sakiru wareure itu jundun bala tentara piha dina itu walimah wataroku jeung ninggalkeun itu tentara mawaqifahum kana tempat cicingna itu jundun al harbiyata tegesna alat perang. Tilu tasalako tuluy naik saha Khalidun Khalid surul Madinati kana pagerna kota Madinah. Wa tabiya sareng nuturkeun hu ka itu Khalid sahabadus suja'ani sawarena pirang-pirang jalma anu garagah. Sumapatahu tuluy mukakeun itu anu kabeh al baba kana panto
wa kabaru jeung maca takbir itu anu kabeh. Fadakhala teras lebeus sahal jaisul islami bala tentara Islam mukabbiron barina anu maca takbir. Opat fa'afaqo tuluy sadar saha jundur Rumi bala tentara Rum min sukrihim tina weureuna itu Jundun. Wa talabu jeung nyuprih itu Jundun asulha kana perdamaian wal amanah jeung kana keamanan. 5 fasolaha tuluy ngadamaikeun ka itu Jundun saha Abu Ubaidah wa ammana jeung ngamankeun itu Abu Ubaidah ka itu Jundun. Wa arsala sareng ngutus itu Abu Ubaidah li Umar radhiyallahu anhu ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yubashiru ngabubungah itu saya Abu Ubaidah ka itu Sayyidina Umar bil fathi kana putuhna kota Rum. Genep sumasara teras berjalan itu Abu Ubaidah bijaisihi serta bala tentarana itu Abu Ubaidah wa ma'ahu jeung tetep sartana itu Jais Khalid bin Walid ari aya Khalid bin Walid fabtatahu tuluy naklukeun itu anu kabeh mudu nasyami ka pirang-pirang kota anu aya di Syam illa an wasalu nepi kaya nepi itu anu kabeh Antokiyata ka negara Antokiyah.